Ah, antri ke Bandung isuk yuk. Rek naon? Ngalamar di gawe bibi. Rek jadi naon di bibi ke Bandung? Jadi pramugari nih nggak? Jadi pramugari naon? Anu kereta cepat teh ya. Oh, MRT? Udah tuh bi meureunan. Ieu kriteria lagi meureunan moal asup bibi mah. Ya, jadi pramugari mah kudu tinggi semampai. Terus ngorak keneh, berpenampilan menarik. Pan bibi mah geus emak-emak atuh, moal asup bi. Wah, Itu apa sih ama baheula bibi mantan pramugari kieu oge. pramugari naon? Eta geuning kapal F16. Anjing. Please bi, esa diwadolan aing ya ku bibi aing. Ya, kapal F16 mah apalagi perang. Teu make pramugari teu anjir kabayang nya kapal perang aya make pramugari, meureun teu utah pramugari ge. Ya wae bibi aing. Ya. Ngahina lah ya ama. lain gitu bieu da kumaha atuh da mau asup moal percuma kurang diantar ka itu ge bibi olok-olok angkos. Ya, cek orang mah mending oge bibi mah jadi pramugari odong-odong ya guys ya. Lamun henteu pramugari si saroceng geuning sok narikan loma ka pasar, tapi jadi pramugarina nokol dolak ya guys. Aya wae ya aja dia hileun peut euy.